Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinten ieu tepang deui sareng simkuring. Wasta Rela Fitriani Syafifah. Kawit di sekolah SMPN Negeri 3 Cileunyi. Dina waktos ayeuna, simkuring bade mintonkeun review buku Metode Sajak Sunda. Judul buku B.J. Habibie Sebuah Biografi. Karangan Fatimah Fairuz. Diterbitkeun ku Anak Hebat Indonesia. Tahun terbit Desember 2023. Jumlah halaman 225. Reviewerna simkuring Rela Fitriani Syafifah. B.J. Habibie sinareung kacintaanna ka negara. B.J. Habibie teh Presiden katilu Indonesia. Anjeunna salah sawios pahlawan nu micinta lemah China. Rasa cinta sareng nyaahna ka lemah cai mimiti mekar ngawitan anjeunna remaja. B.J. Habibie tangtosna ngajungjung budaya lemah cai. Kamotekaran anjeunna dina widang teknologi jeung industri. Salawasna miheulakeun kapentingan nagara lemah cai jeung rahayat. B.J. Habibie mancekeun tihang-tihang pikeun ngamajukeun nagara sangkan najer jeung berdaulat. Anjeun memperjuangkeun widang teknologi jeung industri lemah cai nu utami. Kajujuran jeung integritasna tangtos jadi pilar utama dina kapemimpinan B.J. Habibie. Rasa cinta jeung kanyaahna tulus ikhlas keur negara. Anjeunna semangat pisan hayang ngamajukeun lemah cai. Ngajadikeun anjeunna salah saurang tokoh nu dipicinta ku rahayat. Sakitu wae nu di kapihatur dina rangharga review buku Metode Sajak. Mugia katampi kalayan tiasa nyandak hikmah caritana. Insyaallah pendak deui dina review buku salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.